kilat ancak katigas mangsa sabadana ngaranapan mangrupa-rupa dodoja Raden Wiralodra wireh nyaeta inyana kasasarnya lampah anu tadina nuju kawalungan Cimanuk teh ngadon kasasar kawalungan Citarum kanca atuh di dieu Raden Wiralodra kelayan panakawan oge para prajurit sakumna ngambah deui nutur sisi gunung mipir pasir nulung kawing nete akar ngebing jangkar mapai banurungsit paribasana kacai disungsi kadarat di Saba kaleuweung karema teu weleh di Saba ku Raden Wiralodra anu pamustrunganana ieu Raden Wiralodra nyaeta kaneg di satengahing perjalanan kanca abdi kulan abdi cunukana waktu anu rahayu nitis wanci anu mustari ninggang mangsa nu utama wireh ayeuna urang ayeuna kaneg di ieu hiji patempatan paman tinggil paman kitinggil coba ka dieu paman duh Edi heubeul ti heubeul lumampah ka itu ka dieu urang teh anger be geuning wa mah sanajan gunta ganti ngaran oge lengser mah lengser we tiba heula anger teu aya kamajuan entah kitu mangga atuh Raden cenah aya bade aya pikeun saeun naon oh kieu paman urang ayeuna geuning geus anyog ka ieu alas naon atuh ieu teh nya tah di dieu urang reureuh heula sakedeung ngareureuhkeun kacape itung-itung nuuskeun kesang atuh paman boh bilih ayeuna cenah paman arek ngayakeun hiburan moal Raden moal ayeuna mah hiburan mang teh geus jenuh hiburan teh lila teuing geus pararoho deui ngobrolna oge da bubuhan kapan tadina dalang pantuna loba teuing ngador ka mana karep nusa urang gering nusa urang ngador nya paman sok bae atuh ayeuna mah urang istirahat bae heula di dieu lantaran urang teh geus capek lumampah ti poe ka poe ti menit ka menit samenit ganti sajam robah aya paribasa urang rumampah teu leureuh kitu paman tinggil tah kitu Raden ayeuna urang ayeuna tos istirahat ke Raden saat lebeting istirahat bade kumaha lampah urang nu salajengna kieu kapan kula teh sakumaha anu geus dicaritakeun tadi kula teh ngabogaan hiji wangsit atawa narima hiji wangsit yen kula teh kudu ngababad hiji leuweung nyaeta di sisieun walungan Cimanuk piraku paman poho deui kapan ku heubeul Raden kulami pan emang teh henteu naon teh namina teh henteu interaksi tah komo jeung para audien mah geus heubeul pisan
bulan malen. Oh paman tong nyanyana kainya tak ayeuna kieu sakumaha ilapat anu katarima ku kaula dina waktu-waktu nu katukang yen kaula teh bakal manggihan hiji sato anu aneh nyaeta kijang putih atawa kijang bodas. Mohon Raden ulah dicampur bahasa sama bahasa Sunda we. Da urang mah nyeni lagi nyeni Sunda pan. Ari bawi raos emutan abdi mah eta mah bade nyuna bade nanaon nu penting urang mah bahasa urang we bahasa daerah. Heeh. Tah kitu atuh paman. Nanging di dieu aya babasan eca nira maneja. Ari eca eta raos nira aranjeuna maneja gudang catur kapegat sapisan. Ku ayana aya hiji sato nyaeta hiji kijang bodas anu lumampah lulumpatan ka eta patempatan. Ti kulon nuju kawetan kitu nu kacarita. Paman itu nu ditunggu-tunggu nu dianti-anti geus dugi nu ditunu anu ditunggu geus cunuk nu disawang geus datang itu geuning aya kijang bodas lulumpatan paman kitu geuning nu katingali ku kaula. Saperatanipun ieup sang Wiralodra maksad sejalu mampah nyusul nyaeta nyusul kana ieu kijang anu nuju lulumpatan ti kulon dugi kawetan. Ayo lumpat Raden, lumpat. Eta geuning kijang bodas teh lumpat ti kulon tepi kawetan. Hayu urang udag paman. Hayu Raden, hayu. Lumpat saka lumpat lampet. Aya tuwa nu diparut, aya catang nu dirompak. Tepi swiring na diirik, tatangkalan na didupak. Lumpat. Buru dua lumpat kaki dua barabai lumpat kawetan torojo lumpat ka kulon remet lumpat ka kaler. Ainu diudag nangan hiji ainu lumpat na sagala arah. Komo eta walengser mah lumpat kaki dulu lumpat ka kaler lumpat kawetan lumpat ka kulon padahal kijang mah lumpat na teh kawetan kanca. Atureg bae ieu kijang kenal setengah hing lampah atanapi maneg setengah hing perlampahan. Mung barang bade dibujengan atanapi ditewak ieu kijang ngadadak ngaleungit. Kitu kaayaanana leungit tina panilik ilang tina panyawang. Mung di dieu aya soratan katinggalan anu ka tampi nyaeta ku Raden Wiralodra. Kasep Raden Wiralodra incu kula tah sakumaha lampah jeung tujuan hidup. Ayeuna geus tepi kana wancina geus datang kana mangsana geus cunuk kana waktuna. Yen anu dituju ku hidup teh ayeuna geus aya di hareupeun.
nya ieu anu kasebut Cimanuk teh prak geura bubuara bra geura sorang lampah nu baris datang geura sorang poe panjang geura jieun nagara tunjung sampurna. Kitu dina ujaring ieu panyariosan nyaeta ieu Kijang si horeng si mana horeng ieu teh Kijang bodas teh nyaeta hiji Kijang gaib utusan Hyang Widi nyaeta pikeun ngukuntit atana pipikeun ngatur kana perjalanan ieu Sang Wiralodra anu baris ngababakan di hiji walungan Cimanuk anu jaga na baris ngadeg hiji lemur di ieu patempatan. Urang enggalkeun jalanna ieu carios enggalna panyariosan ieu Raden Wiralodra teh rengse nyaeta babad di hiji leuweung nyaeta anu aya di sisi walungan Cimanuk ieu leuweung parantos bumbas parantos ngawujud hiji tegalan kitu nu kacarios. Mung di dieu ieu Raden Wiralodra amanat nyaeta ka sakumna masyarakat anu aya di ieu tempat. Wireh inyana sejak mulang nyaeta sejak dedeheus heula kabagelen nyaeta ka Raden Tumenggung Arya Singalodra atanapi Gagak Singalodra nu janten ramana. Pitutur ngawangun catur carita nu jadi hanca atuh kiwari Raden Wiralodra sejak dedeheus heula ka ingkang rama di dieu atuh ieu lemur ditungguan nyaeta ku Kiting ieu salaku panakawan satia. Atuh sumangga urang gentos ieu carios nyaeta nyarioskeun teu kacatulkeun ieu Wiralodra dedeheusna ka ingkang rama kacarios nyaeta ieu Kiting ieu anu nyaeta diutus atanapi dipiwarang ngawakilan tungon di ieu lemur nyaeta inyana kasumpingan utusan nyaeta ku di Palembang utusan ti Kasultanan Palembang anu pikeun ngalalana di tanah Jawa ieu anu pada intina mah ieu ti Palembang teh nyaeta salawe prajurit prajurit tumak, prajurit kuda, prajurit panah, keris, pedang jeung sajabina masing-masing ngagaduhan regu masing-masing. Anu pamustrunganana ieu lemur anu can aya namina nyaeta urang dinamian bae ieu lemur teh babakan Cimanuk. Wireh nya ieu leuweung anu dibabat teh wireh nyaeta leuweung anu aya hiji walungan Cimanuk kitu kaayaanana. Atuh dangu-dangu ieu Kiting ieu. Aduh. Geus repot deui wae Dedi. Mana ayeuna uak teh dijajah ieu ti ku nagara deungeun ti peuntas ieu teh Dedi. Bisa ngobrol
ngobrol. Geus teu bisa ngobrol ku mah. Ngan henteu be kawas maneh teuing mah Den. Heeh. Ah, wa mah anger we kieu we Dedi. Arek ngabeberaha teh we wa mah Den.